Para mitra kaum dangu kocapkeun panon poe moncorong di belah wetan. Cahayana sumebar nyaangan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patemalan jeung pada baturna. Cai ibun masih keneh ngagarenang dina tungtung daun pating carela katojo ku panon poe. Si Karmin ngagedig lempang bari ngajingjing jejer useup. Sarta dina cangkengna ngagantel korang leutik parat jalan desa beras ka jalan satapak nu tuluina kawalungan Cipeles. Jalan nu disorang nurugtug mudun rarambu jalan ngagarisan kana beungeut tapi si Karmin teu lider jongjon lempang husu naker. Akhirna serog ka sisi walungan reg eureun heula. Panon melong kana cai walungan nu pating rariak jeung umpal-umpalan. Lila-lila gek diuk dina batu bari ngarahu. Cipeles kasohor loba laukna malah cekolot mah cenah aya sirawing. Lauk pasesaan Kangjeng Pangeran nu dialungkeun deui ka walungan. Cing aing rek nyobaan nguseup lah na aya nu beunang atawa moal kitu. Aduh, moga-moga we balad sirawing mere rejeki ka aing. Kitu ceuk si Karmin. Terus masang eupan dina useupna sanggeus rengse lung ka cai. Atuh lap useup ngalalep si Karmin diuk bari mencrong ka cai walungan. Sanggeus rada lila para mitra sadaya. Useupna karasa aya nu nyangut nud sewot. Aya nu mawa si Karmin rikat mecatkeun useup. Tapi para mitra hampang teu beunang naon-naon. Jados ya naon anu ngahakan useup aing atuh. Si Karmin meuni deg-degan hatena ambak ngadadak jadi ngahega siga nu capek. Tuluy masang deui eupan dina useupna. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha kali nu akhirna useupna disanggut. Ku keuyeub sagede peureub si Karmin gegelendeng bari ngajejak keuyeub nepi ka remu. Ih, sia aing mah. Lah ka dilebok keuyeub. Cenah naon geus meunang kitu patut dasar saton urus tuyul.